Mantap pokok namanya. Bang emang mantap mantap. Lama gak ketemu. Yoy, yoy. Wah, yoy. Yoy, yoy, yoy. Halo, Yoy. Gimana Yoy? Dia paman di saung Yoy. Oh, ditunggunya ya nya. Ayo. Woi. Masih Yoy kan? Telepon kan? Ayo nyokot ah. Ayo ke sarangan. Coba baik ya. Motor nama ayah iya teh. Si Yoy di mana ya? Tapi eta seuneu panas kene pas nanti jauh ya. Yoy. Yo, ku jelang matahari ini dengan segelas teh panas. Di pagi ini ku bebas karena nggak ada kelas. Asain ku gorowokan gitu teh. Saha sih? Yoy, yoy. Mana sih ya teh? Kok pisah aja? Aduh, milik takkan kemana? Ini asem. Mana sih ya? Coba jangan dari situ. Nah, sino hahaukan wae teh. Nekos di leuweung. Iya yoy, iya yoy. Emang na ieu hayam si Iyoy. Tabla jelema teh. Woi, saya tak. Woi. Saya tak. Oh, lagi jelema badag amat kos beko. Si Iyoy ke mana? Si Iyoy saha kan? Si Iyoy mah teh nyaho. Si Iyoy. Anu jaga ti heula. Jaga ti heula di mana? Pan urang paneuri ieu ka dieu. Boga hayam. Boga hayam di mana sih? Oh ngaran Iyoy di dieu mah. Biasa jatah. Jatah. Oh jatah-jatahan. Ini naon maksudna mau peso? Moal teueung dek. Eta irung kunaon di pangpetan gitu. Atuh kumaha dek we ge pampet rek henteu. Cicing nya. Jadinya teh nyaho pan irung urang kunaon? Henteu teh nyaho kunaon? Gara-gara ngorong make linggis. Oke, linggis. Yang hiel ge dek mah make gantar. Anu bener ya teh. Nu bener. Jadi nyarek naon ya si Yoy teh.
Kan bosnya si Yoy di dia. Biasana aing sok minta jatah tadi ya. Jatah. Wah, Mata jatah pas kumaha. wah, jatah. Jatah. Pas kumaha jatahnya tuh. Mengajak nih cak lentah, jatah. Udah. Wah, ini saya itu kali itu. Siapkan 5 kilo, siapkan. Siapa 5 kilo deh keur ngopi nggak ganggu wae. Oh ngaran ieu jadi mah wah. Bro. Jatah. Buru. Jatah mah. Biasanya sok tadi nyokot 5 kilo. 5 kilo. Oh, wah. Eta kopi saha tadi ku aing uyup. Kopi dek wa, dek nyieun ye. Hah? Nguyup di dinya nya. Heeh. Kelo pesan bumenyan atuh. Hah. Emang aing makhluk gaib. Gaib lah di dinya mah. Buru ayam. Ayam. Nah wae saya banget kos daerah gaji ge dah. Jago wae. Kapan ku aing bosna si ieu ya. Aduh. Nyambung nih. Iwah ya budak ya. Kemana gitu? Makanan tuh. Ngerti meren. Itu atuh, ngerti. Naon sih? Mau udah wae. Emang naing lang layangan pegat di udag. Ai. Kunci poho. Oh. Benar. Dapat kan dia sih. Saya baru buka 5 kilo. Buka. Oh, aing ngerti lah eta mah. Nah. Buru. Buka. Banget saya. Sultan. Aing daguan di ditu nya. Pokoknya mah 5 kilo we. Peso juga bawa. Lain kunci. Siaman. Ayo dulu dah. Ya. Maksudnya tadi naon mau peso dari dituduh. Kan tadi orang ngomong ada nyokot kunci. Kesengajaan dicokot malah ka peso. Kalian atuh sugana bisa jangan jenggot didinya kan. Peso. Dipikir-pikir siaran dah hese tetapi ku aing ditanya. Saya tanya ho aing juga. Hese mah manggah lair diajul karena hese. Jeung naon awak aing jangkung tuh. Gebregan ku aing mah. Lagian ente rek naon atuh? Iya urang logen. Teh jeung si Iyoy. Saha nu jaga di dia emang? 2 poe jaga di dia. Pantes naon kudu nyawa sejarah. Sejarah naon? Kira aku jaga hayam kudu nyawa sejarah. Tinggal jaga Anu bogana iya asalna saha. atuh teh nyaho nanya kadek. Aing jelaskeun ayeuna. Anu boga tempat di dieu teh si Iyoy. Baturan kieu aing ka kieu. Kunaon aing cingir jeung curug? Ka kieu. Cik aing gede tah jadi kieu. Ngerti meureun? Oh eta curug meuni kos obeng kembang nya teh. Bisa bolak-balik teh eta. Bisa. Tergantung. Geus kieu Kang deh. Pokoknya mah orang gawe di dia geus bener-bener lila tiba baheula ya. Pokoknya ti 2 poe kamari lah. Di umuran orang 35 tahun orang jaga di dia teh ya. Ayeuna umur orang geus 33 tahun. 10 tahun berarti. Maluwihan teuing. Jadi orang sama me lahir oge geus boga cita-cita yang jaga hayam di dia. Itu tanu 2 tahun teh karena kandungan keneh. Jadi ieu kandang teh ayeuna mah geus dibeli. Itu perang segala diganti bareto mah itu jual hayam lain jual cupang. Dulu sia itu Nyawa tah barudak cupang mata didinya tapos cupang kipas ya teh. kipas gila banget aing gila cangesan banget di lebuan siapa aingnya Banget di lebuan. aing mereka jatah tadi kita direspon wae
Naonan sih sia. Nah, kurang lain tengah respon. Iya, iya, iya teh. Hayam, ya hayam ya. Geus dibeli ku bos urang, ayeuna Mang Haris. Ngomong ke tadi mana? Mang Harisna. Pantat tadi ke orang ngomong, dirinya we conge. Ah, geus lain nu si ieu ya mah. Awas jangan ngobong sih. Aya naon Aos, aos, naon. aya naon teh. Barang-barang kieu ribut gandeng euy. Raku datangnya aya naon teh sok aya naon. Iya, Pak. Ah, datang-datang minta jatah segala nyebutkeun ieu anu si ieu we cenah di tempat minta jatah 5 kilo 5 kilo. Iya nu tadi ngomong wayai yo teh. Oh, nya nuhun Pak. Wah, si ieu mah geus dibeli ku urang. Oh, Ieu mah geus ke Jakarta jadi artis. oh. Aya naon sok jelaskeun. Lain kan biasana sok dina setahun sekali teh saya ka dieu Pak ieu. Kumaha bari ngopi atuh. Atuh sok. Supaya tiis. Salim eta ke bos urang. Oh, atuh kumaha sih. Aduh. Aya naon itu. Jadi, isinya di eueuh ngogorolan. Kapanggil lagi jelema ieu. Sungar sengor. Kesutan nyahun. Diuk mana diuk. Kesutan nyahun. Aing dijelaskeun mah ayeuna mah Pak Aris nah, gitu. Itu jelaskeun saya mon. Kumaha cenah mon? Dijelaskeun teu? Geus dijelaskeun ka manehna. Ngajelaskeun lagi alabatan ti ngajelaskeun matematika ku urang. Ka manehna we poporong. Saya tadi pas beko nubruk. Kan aing butuh lagi 5 kilo teh sakintal. Pan lain 5 kilo Kang. Pan geus beda bos meureunna. Ieu bos urang ye. Hah? Ya, anu mah. Bos urang keur salat didinya ya yo wae. Ieu teh geus urang. Si ieu mah geus eueuh geus dijual ka urang. Waeuna geus mangkat ke Jakarta cenah ngomong. Paham. Gitu, anu geus tadi nu urang ieu. Jam sakieu lain salat ieu nya. Itu lain salat ieu tos nu arek hirup lila. Sarua salat teh. Supaya sehari is lancar rezeki. Gitu. Itu enaman. Urang mah salat, Pak. Salat naon? Salat lohor ngan poho teh wudu. Heeh, cereng sia buah edan juga. Di mana-mana ge salat teh wudu heula. Pan kamari ge urang nyobaan wudu poho geuningan. Teu make cai wudu teh. Kesana. Make tai. Astagfirullahaladzim. Ieu aya mah Kang. Aya mah geura salat. Ya, suhu arek naon hirupan ai teh salat mah. Da urang teh kabeh arek bakalan balik teh da mau hayam 5 kilo. Yang naon hayam 5 kilo mah nu dibawa teh iman jeung Islamna. Tah kitu ini mah sok da salat supaya tiis hate, tiis pikiran lancar rezeki gitu. Hirup teh moal sambilana urang tidak bakalan maot meureunna. Ji kayaknya muru salat gitu man. Iya hampurannya Kang bade salat teh nya. Aduh, Bos. itu naon ya? Bos. Bos. Naon ya? Bos. Naon? Bos. Innalillahi wa inna ilaihi. Bos. 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 Pak. Bos. Pak. Bos. Pak. Bener kok yang kita udah pertanggalan keluarga bejaan restoran bejaan Bos. Bener cepet kurang hirup mah anu nyaho kurang bakal maot kurang maot teh moal ninggalkeun hayam 5 kilo kami ninggalkeun umat Islam orang ingat kenapa sana Bener. Cek si bapak hidup kawannya. Mulai ninggalkan sholat. Usaha di biar ngegebluk idinya. Aduh. Aya wae.
Gening. Kunaon ya makieu menang sebut paeh nangtung teh. Hiji ya hiji. Anjir pusing ya. Kan, ayo lu salut.